Sampurasun baraya Sunda sadayana. Tingali endah pisan kan pemandanganna. Penasaran teh di mana? Tah, ieu teh di daerah Ciater Subang. Biasana Ciater Subang teh kawentar ku daerah atawa objek wisata pemandian cai hanet. Tapi dinten ayeuna mah simkuring sareng rerencangan moal kadinya. Tapi kasalah hiji bukit anu digunakeun kanggo latihan para layang nyaeta Bukit Santiong. Bukit Santiong teh mangrupa tempat latihan cabang olahraga para layang anu biasana dilaksanakeun dina dinten Sabtu atawa Minggu. Para layang teh nyaeta cabang olahraga anu ngagunakeun kain atawa parasut pikeun objek utama atawa bahan utamana. Tah teras ieu olahraga teh henteu samanea sabab ngabutuhkeun keahlian khusus. Ieu olahraga teh tujuanna pikeun rekreasi atawa kompetisi baraya sadayana. Tuh tingali resepan endah pisan. Tah dicakeun atau disabudeureun tempat latihan para layang nemeh teh seueur pisan kebon enteh meni ngeplak hejo resep pisan nya tiis ceulih rang panon ningalna ge. Saatos tadi capek lalampahan dipungkas ku botram baraya. Aya ayam bakar, tahu tempe, karedok leuncah sareng sambel. Pedo pisan pokona mah. Teu karaosnya tos di akhir waktos. Mung sakitu nu tiasa kapidangkeun dina vlog dinten ayeuna. Tepang deui di vlog-vlog salajengna. Hatur nuhun. Tong hilap like, comment, and subscribe sadayana. Dadah baraya Sunda sadayana.